Karman ngawal terus. Nangkep tuur wa ditongok. Pala sadere Ki Ahmad teh teu katingali aya sowarana we keur ngahariring. Pokna teh kieu. Dana tiwa qadilna kikal badri ajmala fadhallat adipil hawaki mudhalila. Kitu bahasa Arabna pisunaeunana teh kieu. Duh neng geuning teu nyana gelis nir bulan purnama jadi buah ati anami dedeh kabina-bina mun teu emut kana qadar tinang tos anak teh sasar. Aduh neng masing kasobar emut ke nasib jeung qadar. Mamang palih mana mang didengekeun palih kolona aya suara palih wetan eta nu geulis teh seok ka ditu grebeg ka dieu. Mang palih mana pakarman bantuan atuh mang sabodo nangkring we si Karman mah ditonggo eta nu geulis siriwi ka palih wetan diteangkeun ka belah wetan sorak belah kulon. Dana tiwa qadilna kikal badri ajmala fadhallat fuadi fil hawaki mudhalila. Duh neng geuning teu nyana gelis nir bulan purnama jadi buah ati anami dedeh kabina-bina. Mang palih mana mang mun teu emut kana qadar tinang tos anak teh sasar. Aduh neng masing kasobar emut ke nasib jeung qadar. Teras Pak anu akhirna ieu bingung Ratna Mintarsih. Sebab ieu Ki Ahmad teh dipilari ka palih kulon sawanten belah wetan. Emutan Ratna Mintarsih dedeh teuing jigana Mang Ahmad teh bogoh ka Neng. Dina sinirna madak nang Neng bae. Ngan jigana teh ngarasa teunggang meureun da pedah-pedah Neng jalmi gaduh, jalmi beunghar. Padahal mamang ai Neng malinek manang kakayaan. Malah mamang Neng mah hoyong kagungan caroge nu sakira-kira nyalametkeun dunya akhirat mang. Eta nu geulis teh basana kitu mang ai Neng malain manang harta kakayaan. Istu hoyong kagungan caroge nu bisa nyalametkeun dunya akhirat. Teras ku nu geulis teh ditemalan deui Pak ku hariring anu raos. Sebab nu geulis oge ahli di pasantren. Para talibadunya wa in tala umruhu wa nala minadunya sururan wa an'aman kabanin bana bunyan nahu pa aqo
aqamahu falammas tawamaqad banahu tahadama kitu basana nu geulis mang ai dunya mah saperti impian teuh we ai keraos sare mangimpen teh meuni asanya kagungan truk 20 asanya kagungan mobil kol 20 asanya teu nyaho keur ngimpi pan ai geus gurinyal mah hudang jam genap Gusti teu aya pelek hiji-hiji acan tah manusia ge kitu ulah pedah tinuh ku harta kakayaan boga rasa ngora keneh ceuk rarasaan moal maot mani geus poho kana ibadah ieu aing teu deungeun keun antep eta jelema nu kitu persis teu aya bedana jeung ngimpi parangsana moal maot meureun harta kakayaan di zakatan oge nya ngaluarkeun zakat jariahnya sagalanya nah ai geus maot teh Gusti teu sarangeui-rangeui acan aratalibadunya wa in tala umruhu wa nala minadunya sururan wa an'ama kabanin bana bunya nahu pa aqamahu falammas tawamaqad banahu tahadama nemek Ki Ahmad nguping kitu teh Pak pucung hul we ti dungus cau mani asa ku bunga anu amarwata suta danati wa qadilna kekal badri ajmala temalan deui ku Ki Ahmad fadhallat fuadi bil hawaki mudhalila duh neng geuning teu nyana geulis lir bulan purnama jadi buah ati anami dedeh kabina-bina mun teu emut kana qadar tinang tos anak teh sasar aduh neng masing kasobar emut ke nasib jeung qadar ya Allah ning si mang teh eta mah si Karman manang ketur we ditonggoh geuningeunna mun si Ahmad ngawihna mah paladirin ge nyelong emutanana yeratna mintar si mamanahanana nyangkin mantep pala sadere jadi ibu ramana teh Gusti maninges teh tiasa nolak kanu geulis keukeuh bae nganteran ka sawah si Karman maninges begang awakna paladirin ibu haji sareng bapak haji teu weleh musyawarah beurang peuting kumaha pikudueunana kumaha picaraeunana Gusti iratna mintar sih teu tiasa diwagel kitu mun cara wayang dedeh teuing ceuk Pak Haji Hasan nya kumaha piakaleunana kumaha nyereatanana kulantaran akang ge bingung ieu teh anak teu tiasa diwagel majar menang-menang laraya tiniran ya tinira majar menang-menang laraya tinira ya tinira satria tanang betara nongnenang nongnenang dibulak dibalik musyawarah ya kumaha geus aya amek geus aya renah diemutan deui na kumaha waris ti Allah leungleng resmi kang sapisan awor
Sulin Raya Katon Pawarsa nongenang. Para hadirin, anu akhirna jadi kaputusan ieu musyawarah Ibu Haji sareng Bapak Haji. Jadi ieu barudak teh kajen teuing kawin isuk pegat sore urang tikahkeun. Sebab beratna mintarsih Pak, lamun diwagel Gusti bilih kumaha ona. Da urang teh kagungan putra hiji-hijina. Sumuhun ne. Ayeuna mah kieu urang adamal serat be. Mangkaning ieu anu nyuratan wae karatna mintarsih teh ti kantor urusan agama ne. Ieu teh nu bogoheun pisan. Mesing bapak ge cocok. Kahiji budak ngora beunghar geus jadi haji. Ai budakna teu kersaeun kumaha atuh. Ayeuna nu baris ngawinkeun teh meureun naib ti kantor urusan agama. Ayeuna mah suratan we penting kudu datang ka dieu. Dina amplop surat penting jeung duit 500. Karman ka dieu. Naon Pak? Ieu kumaha carana ratna mintarsih jeung si Ahmad ieu? Yeuh, cek Karman carana mah paehan we si Ahmad na. Ih, salah. Bahaya man. Ayeuna mah kieu kajen teuing kawin isuk pegat sore urang kawinkeun. Sumuhun lamun bener kawin isuk pegat sore kumaha lamun nepi ka engke? Ih, kumaha jodoh eta mah. Ieu surat bawa man ka kantor urusan agama. Mangkaning eta yeuh nu hayangeun ka si Neng teh keun we kumaha akal aing engke. Cigra bawa surat ieu. Pak Karman lempang mamawa surat sapanjang jalan eta hatena majengkel bae. Jadi dewek anu capek, dewek anu satengah modar deh dikebugeng si beureum ieu. Di jalan oge budak air raya di jalan keur main kaleci dileyek terus. Sebab Karman geus paehneut hirupneut. Kasal datang ke kantor urusan agama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kepala kantor urusan agama ningali si Karman datang teh wauheun Pak. Ieu teh seolah-olah tadah parentah nu geulis. Wah, jadi ieu kawin ieu. Sebab aing sabara-bara kali nyuratan cunuk jigana kana waktu ningang kana mangsa. Aya naon mang? Neng, aya surat cenah ti Mama Haji. Alhamdulillah. Jodoh sarua jeung pati ieu. Pikiran kepala kantor urusan agama mah jelas ieu teh mah teu masalah aing urusan nu geulis jeung aing ieu. Barang dibaca ieu surat dina suratna henteu panjang lebar anjeun penting kudu menghadap Mama Haji dinten ieu jam ieu menit ieu. Kalayan Mama Haji hatur lumayan ieu artos Rp500 zaman normal. Waduh, cek kepala kantor ieu teh dasar pimitohaeun beunghar ieu upana jeung meuli ka meja ieu. Mang, pokona saya hagi kuring ge angyan sagala mah. Ayo Mang urang siap keur berangkat ye. Keun cek Karman dina hate ieu jelema gelo hiji. Keun antep. Parangsana manehna meureun rek dikawinkeun. Eta panaib teh danglos sorban. Angeanana nu pangsaena eta diange. Barang lempang sapanjang jalan eta rahayat pada naros ka Bapa Naib, Pak bade angkat ka mana? Panaib mendinges poho nemalanana teh jang jodoh sarua jeung pati. Jodoh we jodoh wah si Karman edan hiji. Paladirin sadaya barang dongkap ieu panaib ka Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nuhun Neng katampi ku Mama Haji. Pak Karman terus kalebet. Ieu panganten awewe Pak meninges aneprok di kamar. Ai pamegatna kopeah beureum eta Ki Ahmad. Aduh. Cek Pak Karman teu tega budak ratu kini-kini rek kawin. Gusti. Ya rupana manahna papatong ieu rek kawin meuni beureum huluna. Panaib ngobrol jeung Pak Haji.
Cek Ibu Haji Karman ka dieu aya naon Bu kajenting betus dina inung suku koma saulah betus dina sungut aing teh era ieu teh ngawinkeun ka nu kieu teh moal Bu kieu cenah Neng nu mawi diangkir ku mama teh kieu mama teh aya peryogi penting aya hiji masalah naon mah kieu rumasa mama haji majalmi bodoh jauh tina pangarti aya hiji masalah ari jodoh sarua jeung pati henteu tah ieu masalahna mah cek panaib Pak sapandapat abdi sapangatahuan abdi jodoh mah sarua jeung pati sebab rahasia Allah gitu oh jadi bener jodoh mah sarua jeung pati teu bisa diganggu gugat deui laras lain menang sabisa-bisa manusia tapi ngan ukurnya reat urang mah tapi anu nengtukeun ieu Allah oh sumuhun kitu Neng katampi ku mama haji jadi jelas jodoh mah sarua jeung pati tah ayeuna kieu kasep ainu hoyong mah ka putra mama teh karatna mintarsi seueur malah anjeun tiap bulan nyuratan bae kulantaran cek anjeun ge jodoh mah sarua jeung pati kumaha atuh ieu putra bapa teh ka tukang kuli macul jodohna eta panaib meuni hararejo lain bariru lain awak aduh kabalejog barang saing-aing nu rek dikawinkeun kulantaran cek anjeun jodoh mah sarua jeung pati kumaha atuh jodohna ratna mintar sih kangaran si Ahmad panaib meuni prat-prot pala saderek bingung taya hinggana nah cek Arman karasa jodoh kapanggih ka kapaksa ditikahkeun Pak nu mana awewena ieu Pak pamegetna ieu cenah nu herang Pak ieu nu beureum ieu suka Neng dikawin ku Mang Ahmad suka kudu kopeahna beureum suka kur tukang kuli macul suka terus menya aya nanyaan eta ka kopeah ngawinkeun anu akhirna nu geulis ngamuk Pak geus panaib beureun kuring teh lain budak tumahireu ngahadiran nikahkeun sabara-bara puluh kali kada dibawa ka kopeah sakali suka kuring tetep suka tetep pipi salakian abdi sanajan anjeun gararining ge kumaha atuh da teu aya waris lamun pangurus maneh kawinkeun lamun lain pangurus kira init waduh jodoh deui wae kapanggih ieu anu akhirna kapaksa ditikahkeun Pak beres nikah panaib ngorolos Karman ngorolos Ibu Ramana mangorolos ka kamar Pak tempat tidur lamari naon rupa anu aya dina kamar ratna mintarsih diangkut kabeh ku sebab teu satuju boga minantu goreng teu boga harta kakayaan dina kamar teh aya samak hiji jeung bantal hiji alias anggel tepati di ropea nu geulis teh ku Ibu Ramana ngacelak bae cipanona ratna mintarsi si Ahmad teh kitu asal peuting pala saderek dikir bae kanu kawasa boro-boro susukaan Gusti dedeh teuing dasar kolot istuning manang kana harta kakayaan pedah-pedah aing aya waris jeung jalmi anu teu gaduh sakieu geuning karaosna aratali badunya wa in tola umru wa nala minadunya sururan wa an'ama kabanin bana bunya nahu pa aqamahu falamas tawamakod banahu tahadama neng tas wengi gara bobo gelis
ku sedih kenapa talingkeun pitutur kasakabeh madulur-dulur pikir teh ulah takabur elingkeun siksaan kubur neng gara bobo teraos wae cenapa ku sedih abdi teh rumaos meureun kuduna mah nurut bae ka kolot da kumaha atuh da waris sabab urang bakal mati nyawa dipunut ku Gusti panan kudu ati-ati ibadah masing ku mati karasana keur sakarat kaduhung Bapa kaliwat-liwat kana ibadah ngaliwat mu ngalampahkeun salat Kang da manusia mah moal salanggengna di akhiratna Kang sumuhun gara bobo tos wengi kaduhung kaliwat langkung hante nyembah makayang agung sakarat nyerina langkung Bapa urang teh teu bisa embung neng bobo teraos Pak paladirin ye gelisah naratna mintarsih sapapait sama manis Parihatin rumah tangga tadi rope aku inung Bapa anu akhirna kurang leuwih 2 sasi Ratna Mintarsih salirana ngajang jawi tuna Ratna Mintarsih kacaritakeun sobatna ieu Pak Haji Hasan jelema beunghar di hiji daerah bade pesta ngayakeun hajatan nyepitan putrana terpaksa undang-undang ke seluruh kahadean manehanana termasuk ka Bapak Haji Hasan sajabati surat undang anu ilahar biasana ditambih ku serat dina seratna teh Kang Haji dina tanggal saanu bulan anu abdi teh bade nyepitan putra kirang langkung abdi hajat teh 3 dinten 3 wengi ngan abdi teh teu manggil wayang teu manggil topeng teu manggil film abdi teh ngangkir genep ulama anu diangkir waduh bener ya Parman ya dulur aing nek hajat ya jelema beunghar ya pan biasana jelema mah lamun beunghar jeung beunghar lain dulur sapeujit ge sok jadi dulur tapi sanajan dulur sapeujit lamun susah teu wauh Pak tapi sanajan deungeun lamun beunghar Pak lamun katemong ti jauh keneh rek na tamu ribut mener-menerkeun kursi tah kitu sifatna manusia teh kuat talatah anu susah mah bejakeun aing eueuh anu akhirna Pak Iki Ahmad anu keur susah payah jeung Ratna Mintarsih Pak Haji Hasan keur gunem catur ieu rencangna jalma beunghar bade hajatan ceuk Pak Haji Hasan man gancang ayeuna ka pasar kebo meuli kebo 3 mah kerondangan ieu mangga juragan berangkat meuli kebo barang beres tak kebo ararageung 3-3na anu maksudna rek kaondangan eta Bapak Haji anu akhirna babadamian musyawarah ieu teh kebo kumaha carana ceuk Pak Haji man ieu waktu geus deukeut ieu wayahna kumaneh ieu kebo bawa norobos jalan leuweung lamun maneh berangkat janari jam 3 tengah peuting janari ieu datang ka ditu pasti jam 4 sore wayahna we neangan anu ngagiringkeun
Jawab Pak Karman, hararese jalmi ayeuna mah Pak. Si Ahmad we deh nu aya. Ai daekeun. Oh, nam ceuk Pak Haji, deh teu daekeun ge urang seret we jelema kitu nya. Da pinuh ku sentimen teh ya. Ngan kieu pokna Pak Haji man. Lamun si Ahmad daekeun, koma sia nya. Kajenteng betus dina inung suku, koma ulah betus dina sungut. Aduh, aing teh era boga minantu model kitu. Moal cenah Pak deh. Ku abdi rek disebutkeun jelema kulipang bangorna we dah. Oke. Paladirin ieu teh ratna mintarsih nuju bobo 1:30. Ki Ahmad mah tetep we keur semayang tahajud. Selami datang Bapak Karman ngagedoran janela. Neng. Hudang ya. Si beureum tah hudangkeun. Gusti. Ma. Ieu teh janari tengah peuting. Nah, asa teu ngendahkeun teuing. Aya naon ieu teh? Kita ngagiringkeun kobo ieu ku Bapak ieu. Tah si Ahmad geura hudangkeun. Ai boga salaki kitu maneng atuh ulah pati-pati deung di deukeutan. Belegug teuing. Mang. Nah, mani ngahina teuing. Rek naon kitu? Kita ngagiringkeun kebo. Aduh, Gusti salaki aing kita ngagiringkeun kebo. Karmen ulah kabina-bina ya aing teu deungeun sia teh kapanggih engke akibat di akhir. Buru-buru jelema beureum kumaha akibatna. Paladirin iratna mintarsih teu kinten teu raosna. Aduh Gusti kula ngajar ceuk ratna mintarsih. Nahan ambak meuni muntayang kana tempat tidur Gusti hianat amat. Nek luncat nu geulis kana janela ditewak ku Ki Ahmad. Neng sing sabar sing tawakal ka Allah. Teraos Kang Gusti. Nah, tengah putih. Illa zu hazin azim. Geulis. Dauhan Allah moal bisa nepi kana martabat luhung hal tina kasucian tingkah laku. Angin jalma anu sabar kabeh. Jeung moal bisa nepi kana martabat luhung, moal bisa mulia manusia lamun teu aya pitulung ti Allah Subhanahu wa taala. Geulis. Sanaos dihina basa da Allah anu langkung uninga sawios akang kersa ngeri naon ngagiringkeun kebo. Duh Gusti Kang tetega abdi mah ya Allah eta Ki Ahmad dangdos. Sinjang digemolkeun calana hanapeun tuur kopeh beureum diange bae eta ku Ki Ahmad. Nu geulis mani gogolencengan dedeh teuing. Aduh Gusti salaki dihina basa. Ahmad geuning ya. Molor bes ya. Ieu tamang kebo cekal ya. Gaplok sok aing. Ki Ahmad nu nyekel tamang si Karman nu ngagiringkeun. Pan ai kebo ti peuting masuk jalalinger, ieu ngahaja kebo di jujuran, Pak. Aduh, Ahmad meuni tokecang nyekel tamang kebo. Maksud si Karman supaya kalaya kebo. Eueuh suku kebo jiger sukuna Ki Ahmad kuat meulit. Mang, pan ieu mah suku abdi. Oh, parasaing suku kebo goblok. Sapanjang jalan ieu Ki Ahmad teh pinuh ku kasedihan suku meuni ngagara rempeng. Mangeran maneh kasaha? Mun nabi maneh kasaha? Mun bisa jawab mokaha salamet teu meunang bahla bapana Mang Udin salamet teu meunang bahla. Di tengah leuweung aya suara nu ngidung. Mun teu bisa jawabna tangtu gede kateungleulna si mayit kana huluna ajur sakabeh jasadna ajur sakabeh jasadna
hasadna kiamat sedih nelangsa ala kadar di dunia dijujuran ku batur kena Allah we lillahi ta'ala kumanah anu ikhlas tapi lamun nyemutkeun ke di alam akhirat manusianya kasah minta tulung lamun teu bersih tina dosa manusia teh pasti nanangan siksaan ti Allah sebab surga jelas teu narima manusia nu kotor leuleungeun mamawa kabo atawa muni nete-nete banurung sit mapai-mapai pancaniti eta Ki Ahmad dina manahna ngear bae maca sholawat barang sumping kanu kagungan hajat jelas kurang leuwih 3:30 sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eta jelema beunghar moro ka pakarman da parantos uningan. Man, mana dunungan maneh? Mungkin cenah yang wengi enjing Pak. Di mana kalaresan aya kiai, sanes bade aya kiai. Oh benar. Ieu keur naon kebo ieu meni tilu? Kangge ieu cenah bapak kaporoyogian di dieu, saolah-olah kaon. Tah maneh teh wayahna jadi palayan euy jeung batur maneh tah. Maneh teh dibere ayeuna pagawean maneh teh spesial bagian minuman. Kopi, air teh, bagian konsumsi ya tina minum-minum nu model kumaha nu kudu dibere susu model kumaha nu kudu dibere kopi layanan kumaneh si Ahmad tukang naheur caina tah bener Mad sia awas ya poe eta Ahmad teh gawe nanganagog bae naheuran cai di nu rek hajat ai pakarman mah tukang omano pala saderek tukang ngilikan tatamu nu maha nu pantas disuguhan cai ya jadi berarti ya karman teh Pak jadi bagian konsumsi tukang ngilikan jalmi nu kumaha nu kudu dibere teh cap botol nu kumaha nu dibere limun nu kumaha nu dibere kopi pala saderek ieu pakarman teh ngatur minuman katingalina anu seueur minuman teh cap botol jadi akhirna pala saderek Ki Ahmad 2 dinten 2 wengi teu menak dahar kumaha akhirna kajadianana Bapak barang dina waktu enjingna pala hadirin ieu jami teh meungeus puluhan ribu sebab mungkin wengi teh baris dongkap ulama genep anu malalas hur enjing napa kinten tabuh 8 sumping Pak Haji Hasan sareng Ibu Haji kalayan Ratna Mintarsih eta Ratna Mintarsih teh Pak barang lungsur tina mobil sareng Ibu Ramana ai sapanjang jalan Ibu Ramana teh ngan nganasehat neng geus caroge kitu mah ulah diropea geulis tapi toleh nu geulis mah Pak manahna teh tekun bae ka salaki soleh manahna barang lungsur nu geulis teh ieu jalmi dugi ka kabeh panon teh ngahiji ningali ka Ratna Mintarsih ningali kageulisanana mani mencrang Kidi gringit lengkah perak kepatna manising kartip. Aduh Gusti jalmi teh sadayana mani geger tukang cenol sampai bahe tanggungan cenol. Nuker ngadaang toge eta toge nepi kalebah kana irung. Nuker ngarokok nepi karagad eta rokona. Ku sebab naon ku geulis waduh cekarman mangkaning lalakina ieu onyet ieu aduh Gusti eta Ratna Mintarsih bunga anu taya hinggana nah Gusti barang retne nyos salaki ya Allah pamunteuna cumang cemong ku hampas kopi da eta si Karman heureuy lamun aya kampas kopi teh dicerongkeun kana beungeut Ahmad Pak Ratna nganteraos teueuh teuing nu geulis teh teu buka rahasia si oreng ningali carogena Ki Ahmad ya Allah
eta nu geulis mah tetep pakoko jengkengan eta manehna ku sebab ningali caroge. Eta dokter ti mana oge dipanggil disuntik sabara-bara kali najis teu tiasa mengpan. Ku sebab tekenan Ratna Mintarsi ieu banget imut kanu jadi caroge. Tekenan batin. Paladirin jalmi puluhan ribu. Ku sebab bade ngahadiran ieu anu genep ulama. Para menak, para parantos kumpul. Jelma-jelma beunghar parantos kumpul ku sebab pikeun mapag ieu ulama teu samarangan jalmi. Jawara-jawara geus kumpul pikeun ngajaga keamanan ieu hajat jelema beunghar. Barang kulang leuwih jam 4 sore eta ulama anu ganep kabeh parantos sumping. Ieu para menak Pak meningantai rek hormat dedeh teuing ka ieu ulama. Waduh, ribut ulama datang. Jol teh eta ulama nu genep. Sadayana menak berikut Bapak Haji Hasan mertuana Ki Ahmad Pak sujud kabeh ka ulama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cium tangan kabeh manis sakumaha halang layangan bor tah. Cek Pak Karman mah teh tuh ulamna tuh. Eta si Karman nyebut ulama ge teu begug ulamna cenah. Tuh teh ulamna tuh. Ulah cara sia hirup teh goblok. Ai hayang boga pamajikan geulis kabegug eueuh sia tuh teh ulamna tuh. Eta Ki Ahmad teh ngaleret ka genep ulama. Barang ngareret Ki Ahmad ya Allah bunga anu amar watasuta. Gunung Himalaya ageng-agengan manah Ki Ahmad. Ieu ulama anu genep teh barang ditingali ku Ki Ahmad murid manehanana. Jadi Ki Ahmad pertama gaduh santri teh eta anu genep. Dedeh teuing aduh barudak maneh nu bakal ngaji. Dina hate Ki Ahmad aduh Gusti anjeun mah moal nyaho guru nuju sangsara ngahareupan hau. Aduh. Maneh anu dipanggil parang sama mate saha dina hate. Si Karman mah keukeuh we bari narok tuh. Ulamna tuh sangkurak sia ulah ngalamun bae. Ulamna tuh. Nu geulis tetep Pak. Bu, keraos Bu. Kunaon atuh ieu panyakit pohara amat. Dur magrib jelema geus rapat. Dur isa netepan isa beres netepan isa siap kabeh para panitia jawara-jawara kumpul dulur-dulur cek protokol. Di mana ieu ulama disilahkeun ulama nu kahiji. Koma anjeun ulah garaneng. Awewe nu mawa budak lamun ceurik bawa sing jauh teu meunang. Karman ka Ahmad Mad teu meunang ngomong. Sajabati ngomong batuk bersin teu meunang. Nyieun we kasulitan euy. Kira aku cenah ai batuk mah teu meunang kebuk teu aing. Remen pisan euy. Jalmi ngabulu manuk der pangaosan Al-Qur'an. Barang beres ngaos Al-Qur'an disilahkeun ka ulama anu kahiji. Der ulama teh ngaos. Aya model Pak tengah-tengah maca hadis eta ulama si Ahmad ngagorowo. Salah. Rebeg jelema bingung kabeh. Saha nu nyalahkeun euy, saha euy. Cek Pak Karman, aduh, goblok sia make nyalahkeun sia teh gebug naon sia teh. Ulang ngajar sia sakali deui digebugan ku aing. Saha Mang? Dah ieu budak goblok ya. Awas tah, pimpin Mang. Teras we ulama mah ngaos teras. Beres ulama nu kahiji, teras ulama nu kadua. Kitu deui wae. Barang tengah-tengah maca hadis salah. Waduh, ribut deui. Ulang aja sia. Sia teh naon kabugug sia teh. Ayo guys. Ya Ahmad digarbugan.
dicariwitan eta ku jalma pedah-pedah ngabolohok nyebut salah. Ulama nu kadua disalahkeun dugi kalabah, nu tatilu jadi salahkeun nepi ka 5 Pak. Ki Ahmad kopeahna diduruk sabelah. Tinggal sabelah deui. Beungeutna eta Ki Ahmad sakumaha birit seeng dicerong ku jelema. Dianggap pangaco. Barang dugi ka ulama anu terakhir beres uluk salam assalamualaikum waalaikumsalam dulur-dulur cek ulama anu terakhir kaula moal bisa ngaji sebab didengekeunana ku kaula timulain ulama ngaji anu kahiji ulama nu kahiji ngaos aya nu nyalahkeun kadua nage aya nu nyalahkeun katiluna sampai kalima ieu ulama aya nu nyalahkeun geus mama mah moal ngaji hayang kapanggih jeung nu nyalahkeun alah ajengan jelema gelo ieu mah jelema gelo mangga we teras ulah didenge kan gelo hayang nyaho di gelona bener hayang nyaho di benerna bawa ka dieu pala sadere Ki Ahmad diseret tinu poek di bawah sedihna Ki Ahmad sapanjang jalan ngaliwatan jalmi seueur eta anu deukeut ka Ki Ahmad kabeh narokan ka Ki Ahmad. Ceuk Pak Karman hayudak sing sarareubeuh gebugan ieu lemah. Baju sararoe kopeah tinggal sabelah birit hideung sakumaha birit seeng. Beungeutna teh dugi ka hideung sakumaha birit seeng. Eueur jelema mata simeuteun jelema gelo barang dibawa kana tempat anu caang dina hareupeun ulama nu genep paramena kabeh ngabaris geger jelema Ratna Mintarsih beuki jojong kengan Pak Haji Hasan mitohana meuni malik kana temok silana sok sieun ngaku mitoha mangga Pak bade dipek-pek ke Cekarman taros ku protokol saha ngaran anjeun Ahmad Pak Ahmad jelema bener maneh jelema gelo cek Ahmad jalemi bener Pak salah panggelo-gelona jelema maneh wani maneh nyalahkeun ka ulama naon kabegug maneh naon pangbisa maneh goblok setan peak dicarekan Pak cek Ki Ahmad hampura we ti luhur saujung rambut ti handap sausap dampal moal dihampura ampun we Pak moal dibere ampun goblok maneh paladirin ieu Ki Ahmad mentah dihampura teu bisa dihampura menta ampun teu bisa ampun Ki Ahmad teh emutanana dugi ka ngarasa asa jadi sungsum jadi balung sumerep kana kulit sumarambah kana bayah langit asa melengkung mega mayang katon kasuhun kalingga murda kelayan dicangreudkeun dina ujung rambut parat kana ati sono bari anu murni para panitia denge ye kula cek Ki Ahmad balang sakula seubeuh 2 poe teu meungih nyatu ye kula anjeun beusi hayang nyaho cek Ki Ahmad kula kapalang tanggung dina ieu waktu anjeun hayang nyaho kula moal bisa nyalahkeun lamun teu bisa menerkeun kula moal asup kana kalangan penca lamun teu bisa menca nyaho kula moal mah bali ngawuduk lamun kula teu boga halap barudak salah maneh teh bener ngaji mama teu betah inget maneh ka mama pala saderek ieu ulama nu genep barang nguping soanten nu jadi guru kajerit maratan langit ya ulama ma anu genep nyuksuk kabeh nyium inung suku Ki Ahmad ma sangka mama aya di dieu barudak sangsara aing mah di dieu geus maneh ulah ngaji mama nu baris ngaji dulur hayang ngaji nepi ka jam sabaraha anjeun luar Ki Ahmad ngaji eta jelema eueuh nu bisa ngomong maneh teh salah cek ilmu nahuna cek mantekna munazarahna
Ratna Mintarsih ceceritan komo. Jelema menak kabeh pada bengong si horeng ieu ulama anu genep oge muridna. Ieu jelema daratang nu marawakeun jas, marawakeun pakaian samping mama, wayah negara salin mah tara salin kula mah. Der kiamat ngaos Quran jelema muriding bulu punu kabeh. Pala hadirin sadaya eta Pak Haji Hasan mah diluncat jeung pamajikanana aprak-apakan ka unggal jelema aipokna teh pan eta cenah minantu abdi cenah Pak. Minantu abdi cenah eta. Pala hadirin kiamat der teras-terasan ngaos eta jalma mata simeuteun mah eta kabeh. Si Karman geus teu paeh teu hirup ngajopak di kebon cau. Jelema bingung kabeh, Ratna Mintarsih gugulingan nyeri, boga salaki di hina. Ya Allah, horeng eta Ki Ahmad teh pohar. Anu akhirna pidato Ratna Mintarsih dulur-dulur, ieu teh salaki kuri. Beueuh teuing yen boga hajat tega, manitip titah tukang naheuran cai. Mani pinuh ku hampas kopi. Hampura ibu, hampura kabeh jelema menta dihampura. Kabeh cek Ratna Mintarsih eueun cergi manusia di dieu. Boga rasa nikmat, boga rasa harta kakayaan loba, teu ditasarupkeun kana jalan Allah ka manusia tetep wani ngahina basa. Peak ku Ratna Mintarsih cacar bolang kabeh. Pak Haji Hasan mah ongkoh we eueuh ka erana ka unggal jelema pan eta cenah minantu abdi, cenah minantu abdi. Tadi mah tepi kanyang hareup kana tembok sieun ngakumitoha. Tah isuk-isuk teh Pak jelema geger mobil saayana mobil nek ngawal Ki Ahmad, tetep Ki Ahmad teu daekeun. Kula biasa ngagiringkeun ke bawah, "Haye Mang balik Mang." Ngajakan dewe ka Pak Karman, eta Pak Karman sieun ka Ki Ahmad, asane nyomaung. Lamun ti heula niheulakan maneh, paneuri maneurikeun maneh. Bubar eta hajat. Nu boga hajat pinuh ku nasehat jalmi. Pak Haji Hasan pada nyekseukan. Kiamat mulih ka bumina Ratna Mintarsih. Pak Haji Hasan ge bingung teu sangka ieu Ahmad pohara horeng teh ngajina elmuna pohar. Tah Ki Ahmad teh putus ngalalakon nepi kana 7 bulan. Permios bade mulih. Ne. Wayahna we akang teh pasihkeun bade mulih heula. Duh Kang hoyong ngiring ulah waka. Mualami akang paling ge sawengi di ditu. Di pasihan artos 500 ku Ratna Mintarsih, ku Pak Haji Hasan 500 jaman normal, Ki Ahmad mau duit 1000 mulih. Kopeah tinggal sabelah. Nek balik ka pasantren, ka bumina ibu ramana anu asal. Allahumma sholli ala nuril anwar wa siril asrar. Watir yaqil agyar wa miftahi babil yasar. Barudak sora guru maneh balik ya. Berang santri kabeh kumpul. Sayyidina Muhammadinil Mukhtar walihil athar wa ashabihil ahyar adadani amilahi wa ifdoli. Datang ke pesantren eta santri kabeh seuri kabeh da kiai beak sabelah kopeah ibu ramana ge gumujeng ninyo Ahmad pakaian rejet kopeah tinggal sabelah. Tuh kasep Mad cek bapak ge naon ayeunangan awewe mah kudu gining 7 bulan maneh ngalalakon kalah kabeak sabelah kopeah. Sumuhun cenah Bu. Kumaha hasil? Insyaallah. Ngan abdi gaduh kahadean jelema beunghar kitu nyariosna teh. Malah abdi gaduh hartos 1000 Pak. Coba panggil santri. Keur naon? Titah balanja pakaian nu pangsaena Pak. Abdi rek nyaba ka jelema beunghar.
artos dibalanyakeun kana sorban nu pangalusna sorban, jubah pangalusna jubah, igal pangbalusna igal. Damis pangalusna. Jelema beunghar can kapeser, Ahmad dipeser ku Ahmad. Barang balik ti kota ye santri mawa angyan kacida saena. Teras dicobi ku Ki Ahmad. Allahu Rabbi, cahaya Ki Ahmad moncorong lir ka dia ningali areng ayeuna nenyo inten mutiara. Ibu ramana sorangan dugi kalebah teu kenal ningali pamenteun nu jadi anak. Allah. Santri kabeh geger aneh amat jadi ngawali katingalina teh. Malah rahayat kabeh nu aya di kampung eta kabeh pada geger guruna Ki Ahmad di Mekah turun padahal eta Ki Ahmad. Cek Ki Ahmad barudak pada subuh urang nyaba ka jelema beunghar. Aya sabaraha santri? Aya 300 mah 100 we nu galede sing ginding dangdanan. Santri anu kabawa bunga, anu teu kabawa ge bunga. Naon sababna? Ngaji pere. Kitu santri mah. Nu kabawa atuh bunga, nu teu kabawa ge da ngaji pere. Bada subuh teh darangdos kabeh ginding santri anu 100 ngiring Ki Ahmad. Geger sapanjang jalan jelema aya guruna Ki Ahmad ti Madinah jeung ti Mekah turun suhoreng eta Ki Ahmad. Sapanjang jalan euneur-euneuran ningali santri 100 ngiring ulama. Jadi jalmi teh euneur-euneuran ningali santri ngiring ulama. Jela badinya eta geger sakabeh jalma. Ari Pak Haji Hasan mah keur ngalamun bae ngarasa kabalejog boga minantu. Sebab ai anak aing magelis kanu beunghar kanu bisa ngaji ge moal teu laku. Aduh kabalejog aing boga minantu ngaran si Ahmad. Barang beres nyarios kitu Pak aing ngaleret ka palih wetan teh aya nu ngaleut ka dieu keun. Ceuk Pak Haji Hasan saha nu rek maraen bola itu. Nah, barang diwaaskeun anu sabenerna teh nyangkin caket, ya Allah, lain jalmi nu rek maraen bola. Aya hiji ulama diiring ku santri anu 100. Aduh, cek Pak Haji gagal aing ngawinkeun anak. Lamun ka dieu yeuh aing kacida satujuna, tapi ka beak bana aing senang dunya akhirat. Salah anak aing waka dikawinkeun ka ngaran si Ahmad. Ku santrina ge mal teh eleh ngajina. Aduh kaduhu. Buah-buah ieu ulama rek ngalamar ye. Teu nyahun anak aing geus dikawinkeun. Bener. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eta Pak Haji Hasan manis sujud Pak. Teu wauheun kaki Ahmad teh nyaho eta teh minantu. Eta santri kabeh caralik Pak Haji Hasan gadona mani norok tok muriang teu kawayaan. Sujud kaki Ahmad. Apunten we ajengan aya peryogi naon? Ah ameng we cek Ahmad. Nah, ieu mitoha teu wauheun. Ieu santri bingung masyaallah ieu kenalan Kiai Beunghar amat. Sebab ieu Ki Ahmad teu nyarioskeun gaduh bojo Pak nyarioskeun teh rek natamu ka jelema beunghar. Pak Haji Hasan permios ajengan abdi bade kalebet heula mangga. Datang ka jero imah kabeneran Ibu Haji keur ngadamelan kue. Ni Haji eureun. Aya naon Kang Haji? Bolor sia. No, laju ngamek. Oh, cek Ibu Haji deudeuh teuing kolot-kolot mending ngabolor-bolor. Asa diurusna sia mah jeung anak sia. Coba lamun kawin ka eta mah saya mah ratna mintarsih tah. Bean bana aing beak senang dunya akhirat. Ulah ka si Ahmad dikarawinkeun. Asa diurusna anak sia mah saruana jeung sia. Kang Haji, aya tatamu make ngawarah nu jadi pamajikan. Make nyebut anak sia pan anak kabehan kate. Coba itu tatamu. Pakaianana ge aing macan kabeuli santrina mani 100. Mana ratna mintarsih? Hudangkeun.
pariksa tuh tatamu aing mah geus teu hayang dikaluar keung nenyona ge digugahkeun ratna mintar si Neng aya naon Bu Bapak amuk-amukan aya tatamu ratna mintar si teh gugah Bapak aya naon tuh teh nyok ku sese mah tuh ai hirup mah kudu melek boga mata teh coba isya kain ka Si Ahmad naon coba hakaneunana ngaji ku sia ngeunah di lebok tah ulama tah pakaianana ge teh nyok ku dia senang bana aing beak dipake marban santri goblok dedeh teuing Bapak manusia nepi kalebah ditu puka pae ku ayeuna pangaruh dunya teh Pak ai tamu mah urang tampi mah tampi we ieu teh aya naon sing hades ya kagodanya da butut-butut ge boga salaki dia beus kagoda tak ku mah moal Pak ai lain hakna mah da moal nu geulis teh dangdos sinyang rereng nupang mahal eta diange kudungan putih ngarumpai kana mumuncangan sawadak sasipat eta nu geulis meninga gelempong uluk salam bari muka gerenel assalamualaikum waalaikumsalam jol nu geulis Pak ye santri bengong kabeh aduh ieu nu boga imah geulis amat anak eta santri meuni ribut merenerkeun baju merenerkeun kopel dianggapna ieu barudak santri ieu putra nu boga imah keur milihan urang ye badodak salah nyaba jeung kiai lamun aing nyaho ti bareto sabaraha paliboa sapoe aing ulin ka dieu aduh koatang euy eta nu geulis teh ngalong we dina panto Pak ka jero henteu kaluar henteu malang na panto nah eta ratna mintar sih da puguh ka salaki meureun tengah teras we disampeurkeun Ki Ahmad teh diambung damisna kunu geulis lajeng dikael pananganana dedeh teuing Kang Neng hampura bari dibawa eta ka kamar eta Ki Ahmad jetrek ngoncikeun panto eta santri bingungna ya kiai daek dibawa awewe kiai heureum nek nyebut haram meureun era da ka guru heureum kiai heureum ya kunaon kiai daek dibawa awewe ribut santri anu 100 heureum kiai heureum Pak Haji Hasan neungeulan pamajikanana di dapur modar sia ku aing uyah moal teh kaluhur ka handap ratna mintar sih boga salakina eta semah dibawa ka kamar si ya biangna ya meureun sia ge lamun aing eueuh sok ngampian lalaki gelo sia teh bajasa aduh Bapak Haji abdi mah teu ngajar kitu tang urak sia bibitna Ibu Haji diseret-seret ku Pak Haji Hasan santri ngulilingan imah heureum bingung sebab Ki Ahmad teu buka rahasia yen eta bojona akhirna kalaluar deui Ki Ahmad kaluar nu geulis ka dapur Neng tulung Ibu Gusti biang kerok sia jahanam bagianana sia ratna mintar sih sarua meureun jeung ilung sia lamun aing eueuh ge ngampian lalaki sia teh boga salaki sia teh nah eta jelema dibawa ka kamar Neng ulah nyusahkeun ka Ibu geulis tanyo Ibu coba digebugan ku bapak maneh jahanam sia bagianana disiksa sia Pak punten cek ratna mintar sih bapak teh dosa hirup ari Neng mah disiksa ku Allah wallahu alam can puguh Pak tapi bapak di dunya keneh geus disiksa ku Allah abdi mah sedih disiksa naon cenah aing Allah Ibu khawatir ka bapak tapi kawani ngagebugan Ibu bapak gaduh panon sakitu saena katingali nama saya tapi bapak teu ningali ieu dikutuk bapak ku Allah sebab panon bapak mah ditanyakeun bae kana dunya geus disiksa bapak teh ku Allah Ibu hawatos ka bapak Bu abdi moal sarangan samarangan nyana ka eta lalaki pan eta teh Kang Ahmad Bu bapak geus teu ningali tapanon
eta curug Ibu Haji nungtung ngebleng mali ka mata Kia Pak Haji Hasan. Sia dirorek ku aing mata sia. Orang lain aing anu salah mata sia nu kalampat kudunya hentem diseret terus ku ni Haji. Santri ribut deh sia si nyebut heureum tangkurak sia iya aing mah teu nyaho. Kulantaran ngadenge eta pamajikan Ki Ahmad santri ribut siling sedekeun sia si tieu tangkurak sia sih. Heuh nyaho ieu aing lamun pamajikanana. Allah udah kiai teu buka rahasia. Aduh aing nyebut heureum aya 20 kali mah. Barudak. Cek Ki Ahmad geus ulah garandeng. Mama nu salah teu nyaritakeun hasil ngalalakon tah ieu ibu anjeun teh. Pak Haji Hasan ceurik nyuksruk di hareupeun Ki Ahmad jeung Ratna Mintarsih geulis kasep Bapa hampura dunya akhirat. Sanajan ka anak Bapa teuk-teuk beuheung ti korogorokeun jelas Bapa teh nu kapangaruhan ku dunya. Ilmu anjeun anu dimangpaatkeun ku Allah ayeuna Bapa kapalang nyebur kecap Bapa bana Bapa hok senang Bapa dunya akhirat dipake maraban santri. Naon kepentingan agama lillahi ta'ala anu akhirna harta kakayaanana dipasrahkeun ka Ki Ahmad ku Ki Ahmad ditasarupkeun kana jalan Allah guna kepentingan masyarakat muslimin muslimat khususna ti masyrik dugi ka magrib. Tapi itu para saderek riwayat Ahmad teh hapunten kasadayana anu nyetel kana ieu kaset kirang langkungna mugi ageng ngamaklum simkuring Kiai Haji Muhammad Arif Soleh strip miring Kiai Balap Cemplang Leuliang Bogor. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.